Satu, dua. Salim, tahan. Yo sok ke bawah ke cai. Komboy gede mah, sigarik dik. Oke, 1, 2, 3. Nah. Oke. Terus we waktu. Sangu nah kuning. Sangu. Aduh, bener. Yo, marakan. Oh, duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sate acana sim abdi maca ieu sawer. Sim abdi nyuhunkeun dihapunten. Undangan ngaliwatkeun. Oh ieu kana ieu jalan saya. Suwe. Pada mulu. Makan dulu. Ana liwat aku. Oh ya. Kajian kewe kajian. Kajian dak nepo ieu heula. Bilih janggal basana ngarahetkeun kana manah palawargi sadaya. Atana pikiran pantes basana. Ieu mah abdi mah sanes ahli nyawer nya ibu-ibu bapak-bapak. Tim abdi mah ieu mah kaulan anu janten tuan aya jodona anjeunna hoyong disawer kupun uwa cenah. Aya oge nya anu seup ieu anu palalinter hoyong ku uwa mah jan cenah. Mangganya musim abdi bade dikawitan. Mangga wa, mangga. Hoyong ku uwa wae meureun. Nyuk curug galur tikaruhun nutur lacak para wali. Pikiran ia pepeling kidung nama katanya yang orang menahan panganten istri sareng pamanten Alhamdulillah
saiki jeung baraya para kancan mulia sami di dia aya sim kuring mena taralong rahayana kumawantun ngadeg ka sadaya mayun bari ngadeg dingkeun pantun pantun mangrupi sawer minggan kadi pamugi jejer nyawer kamu nembeni kasih naung kota patah Oh
Mana ningali hasilna. Yuk, Neng ningali Neng. Mi ningali hasilna Mi. Wah, lama banget. Yuk, sip. Lu sabar ama ningali. Oh, dihitung wae. Yuk. Sip. Malahan sok mata bingung akhirna mata kaduhung sanajan nyanung teh senang tapi syarat mata hampang tercukup kepada yang ulah pedah kebanguan harap nyanung teh adil mun teu adil tang terjahit mujair sok digurawil jadi batur mari edil sing bisa lapor jujur sing ngaragat hate batur nafsu ulah sok diabur kaduhung mah sok dipungkur ujang sing bisa nganyet bangajan nafsu dibicara nafsu turun kaitu kudu dipasang pisang ngadeket aturan Lakur hiji kelakuan panggadena kejahatan Lakur panggadena dosa sababna dosa manusia Wahot matang diperkosa maka bangsa Lakur lima